keluarga Jembar Ari Irawan, keluarga Jembar Bapak Cegiin kali Ibu Ini Sumiati. Jauh juga kita yang dulu yang atas dari penonton sumping di tempat Insyaallah segenap deui urang bakal sakseni proses anu luar biasa dina penyempurna cinta di antara dua hamba Allah antawis bakal kasaksi sarangan mudah-mudahan dipaparin kelancaran sareng kabarokan ku Allah Subhanahu wa taala. Sekali di diaturan dulu jeung sumping keluarga Jembar di sare pengorbanan sare kasih di keluarga Jembar ngiring sumping nganterkeun calon pengantin pamagat kayan dipaparin kelancaran diukur rahmat kalimat firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ibu tiasa majang kapai keluarga Jembar di calon pengantin pamagat kali calon pengantin pamagat keluarga Jembar di calon pengantin istri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kogoyan kembang pelawan malati parantos ringse buktos ditampina calon pengantin pamagat kali keluarga Jembar ke keluarga Jembar di calon pengantin lumakeun tapi tegirangan kehormatan kangge keluarga Jembar anu sumping ku milo rasa kabingang sareng kabagjaan sekali deui wilujeng sumping ka calon pengantin pamagat kali keluarga Jembar. Sebagai Ibu tiasa tempat anu parantos disayogikeun aturan kasuhun wilujeng sumping kasareta tamudangan keluarga Jembar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aturan anu kasuhun parantos ngiring nganterkeun dalam kabaran nganterkeun calon pengantin pamagat sumping ka teman insyaallah sagedepan proses akad nikah altawis tayarna kartina putri kandidat di Bapak Heri kali Ibu Yani Karyani bari anu bari didahungkeun langsung ka karsana dan kehormatan calon pengantin pamagat luas tanah Ari Irawan putra kesayangan di Bapak Cengiin kali Ibu Sumiati. Mudah-mudahan proses akad saya ini semoga ke Ibu kali Bapak Sadayana alhamdulillah samirau di tempat yang tempat anu parantos disayogikeun alhamdulillah sederhana keluarga Jembar nusupi mudah-mudahan sing jadi pangjuru aku sederhana doa dipanjatkeun kangge kadua calon pengantin yang ngalaksanakeun proses akad nikahna dipasihan kelancaran sareng kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Calon suami jenengan Ari Irawan bin Bapak Cegiin oge calon istri kagak diatawisna pelayan wali petugas pamungsa ukur memandu oge mencatat oge disakseni ku Jujun Jailani sareng ku Bapak Dadang Kusnan minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh arsalahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Alhamdulillahirabbil alamin. Khususna panganten ngiring sasarangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Pawali niat antin amanah pawalinya niat nikahkeun putra aana niat nikahnya. Mangga pawali bade dibantos atara pitiasa jalira. Bade dibantos. Upami dibantos mah ke bahasa kontana sanesti abdi nu ngabantos ke pawalinya. Pawali nyangamkeun kontan langsung tapi sing nyambung maksa ikhtisal di nyambung lah. Bahasa Sunda bahasa Indonesia. Sunda bahasa Sunda pada. Terkadang dicoba belajarnya terus ngapalkeun bengi. Tarima abdi nikah Kak Neng Irna Kartina kalayan nganggo mas kawin 20 gram emas dibayar kontan. Kumaha saksi cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga mas kedoana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين إبراهيم وسيدي سارة وكما ألفت بين يوسف وزليخا وكما ألفت بين السماوات والأرض وكما ألفت بين سيدنا علي وفاطمة الزهراء لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. Nyai Bismillahirrahmanirrahim. Nyai Iya AA mayar mas kawin mainan mas kawin. mayar mas Oh, kawin mayar mas kawin umang rupi rupi perhiasan emas perhiasan emas 20 gram 20 gram dibayar kontan dibayar kontan. nampi AA dibayar mas kawin ku AA ku AA mudah-mudahan kenging kasayang ti Allah subhanahu wa ta'ala amin. Pasikeun nya sok pasikeun sok simpan lah simpan lah eta na Satu lana setia durian barengan
Suksa Rama Kencana. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat Sunda di negara kedua pengantin ada proses tiga juta rami tilinggung seni secara mas kencana sejak dikawitan. Sanu kola cenah kade pamer sasadayana araraya ieu teh cing urang raja balaku apa syapun wahapunten manawi kita kamu syahab rumaosan wa mundut sejak nyebarkan bewara kasabung ngabalar ya sampun wahapun Iya Jang, araraya iya teh gitu. Aya iya cingku abah orang di sanuk-sanuk heula orang di samat heula pamiarsa sadayana ieu nya. Cing urang dites ku abah. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah araya pamugi sadayana dina kaginanjaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lain aja abah mah bingah amarwata suta bingah kagiri-giri wirena ieu teh cua anu geulis anu kasep paratos resmi kajetuk rami mungkas mangsala lagasan Jang atuh teu hilap ku urang sadayana urang sejangan rong pangdua mudah-mudahan ieu panganten sing ngajankeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi gagap iya mah Jang. Saya nu poho Jang. Cici kurang absen ku abah. Ikat
Ayah Ali tingali kok rangkep kieu ulah gagabah jang ieu teh cicing. Cicing ikat baju dah heueuh da geus puguh baju mah dipake atuh. Cicing ae heueuh si bebek. Si bebek si cinta si buah mana lagi si moal dikasasahakeun ieu po. Cicing bisi disumputkeun ku si ibu anu tiung beureum. Ieu adik mana ieu? Cinta bebek sayangku cintaku kamana cicing sia mah teu kaur urang rada dipancing ku abahku lagu dangdoy cing sok adinya nayana bare lagu dangdoy wer kadinya lah. persembahan dilingkung sini secara bekencana dapat kendang orang sejadi kawitan wilujeng nyakseng.
guys, Minggu Seni Sakar Sucarama Kencana. Atur nama kasih dengan sadayana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mengiring pabagia Pramana di panganten pabagat di payun. Semoga ibu tiasa ngalih kagen dengan AA. Salam busana atur nama kasih ke para petugas anu parantos macet tugas para kerabat kerja vendor-vendor kakak Abrai ya, make up dan juga busana luar biasa indah sehingga membuat kedua mempelai datang dari dini dan mengiring nyakseni, ngiring ngadoakeun, ngiring masihan restu dan kali kedua panganten. Mudah-mudahan sing jantenkeun juga lantaran kaget kedua jantenkeun keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan segi pasien kabar pimpin dari goreng-gorengan di lingkup seni Sanggar Sucarama Kencana di kawitan Sungkep Wabriku betul bakakak dengan proses saweran. Bapak Jujun Celani kali Bapak Dadan ada perantos Sunsha Rama Kencana dikawin Sungkam Wabrikum betul Ibu bapak sadayana hormatin syukuri gurina alhamdulillah tidak dengan ayana bersihkan laksanakan prosesi adat Sunda nyaita sungkeman huang lingkup di lajeng ku pamungkas nyaita acara saweran kukitulan sumaga urang sakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ijab kabul parantos ragasan betul mamah masih kerasa ungap anakin balasnya kadung hidup biasa 8 bulan lilana tetap mamah masih kerasa cangkel anakin balas nangis hidup dia najan mamah ke mamana hidup sok dibawa kau ahi ngerasa gedekanya aku maka diri hidup berat anakin dinapoy ayah hidup ngeserang mangsa rumah tangga ngeserang mangsa laki-laki berat mau majeng bapak didoakan mudah-mudahan hidup merasulah hayu berkah selamat kancai sing gede selalu kedaran sing gede salogan sing bisa pahaya-pahaya dan olahraga panggilan-gilang tampian kalayan sing sarenek saigel sabawa sapihanean sing sakocek sari magan ulah rek aing-aingan amin amin ya Allah ya rabbal alamin tekeng yang disalib tekeng yang disakalikeun mamahnya mau mengesang ngalebetkeun anak bismillahirrahmanirrahim mangga diwakaf. Alhamdulillahirabbil alamin perantos regasan oge kitu mama sakedapan supados tiasa mundur mama oge bapak tiasa majeng yen di dia hidup mangrubikeun huang pamungkas ti mama saneureuh ti apa ieu teh mangrubikeun gambaran kanya anu tadi tianya werena bapak indung tunggu rahayu bapak tangkal derajat indung anu ngandung bapak nu ngayoga itu oge bapak anu mirosnya hidup dikawin hidup aya dina alam buang keur madu janten indung dugikeun ka ayeuna kanya bapak muarek aya deui sanakinna mudah-mudahan hidup ulah rek wani ngamamorekeun kanya tinu janten indung jeung bapak hidup sumangga bapak dihuapkeun bismillahirrahmanirrahim sumangga alhamdulillahirabbil kalah kabujeng wareg tengeng wakawar ge paras mana nanya sabar sok oke ketuna sumangga ibu saudara bapak tiasa aa kumaha raosana ayeuna tadi 100 ijab kabul lega bahagia teteh sami kantenah cenah keun wayah nanya ayeuna mah urang pasuap-suap heula di payuneun ibu saudara bapak sadayana tamu undangan kemah sok we pasuap-suap naon mah nya bebas da atosa bager kasep geus anaking yen di dieu atau siap doaan sejak pahuap-huapnya teteh ngahuapan si AA ngahuapan teteh yang mangrubikeun kadeuh kawelas jeung kasih yen diri hidup teh kudu silih pikanya pikawelas pikadir pikasihnya wabil khusus dina ngabasa ka rumah tangga sok huapkeun teteh ka AA ka teteh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah parantos regasan oge sumangga hidup
ulah rek ngabogaan pasipatan cirik pidik iri deki jayakan yaya iran pinastra dudupak mupat semua jengkong ulun garis anaknya tiiskeun hati hidup pikiran hidup sebening naon sebening cai anu ditandai ku diri hidup duaannya tiiskeun pamudah-mudahan dina ngabasa ka rumah teh dina kalancaran geus anaknya sok biasa sileutan malang alhamdulillah teh kenging disamurkeun ah awatos so alhamdulillah parantos legasan awatos no. Dengan alhamdulillah hidup ayeuna beres ngalancarkeun prosesnya ada Sunda waprikum oge ayeuna pabetet-betet bakakak ieu mangrubikan siloka wirena saurna teh bakakak teh sok babari ngadatangkeun rezeki tapi da rezeki moal datang lamun hidup teu usaha nya anu pamudah-mudahan hidup duaan dina mangsa nyorang rumah tangga engke boh menang rezeki anu ageng sinerang alitna sok pake ko hidup duaan poma hidup ulah jadi jalma ceditnya sing daek sedekah sing daek nulung kana butuh nalang kana susah sinarang wayahna ayeuna mah nyepengan pingping hayamnya engke mah nyepengan pingping naon pingping tah engke mah nyapuleng oge sumangga angkat bakakakna sinarang teteh sing kompak kahanapkeun bakakakna ketengahkeun bakakakna ketengahkeun kaluhur geolkeun kuduaan sing kompak kiri kanan tangan katilu bakakakna sumangga dibetot 1 2 3 aduh ibu anu sakedahna anu ageng teh sia teh napi si teteh nembe teh dua anak si teteh sageusna nanging pakitu nu ageungna mudag anu pamudah-mudah duaan sok sanajan saeutik tapi saru paripaos sing saeutik mahi loba nyesa nya wayana sok biasa digegel ku hidup duaan sok teh kenging asa-asa sok we atau sering se alhamdulillahirabbil alamin atas kemasannya anu lambung ti payun anu ngawurkeun panitan anu munggaran yang dari kawitan ku kadua panganten jadi lanjut siap ya siap tangan katilu 1 2 3 wur aduh mundur lagi mundur atos Allahu Akbar ibu atos ibu ya aduh nu hajat kagulung ya Allah ibu hajat kagulung ibu hajat atos sering alhamdulillah nabi power adik sok majang alhamdulillah laras eta tuhan ibu tiasa majengke kaluhur sumangga salat lawan selesai diprosesi rencana untuk sila kanan tetap teta simbol kesuburan dinajun doa dina bilang rumah tangga mudah-mudahan sekalian tahu bersolihan rencana untuk dina pokosna untuk eta pokosna kasucian dina jantan istri karo jantan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kawitan we prosesi bantayan sumaga AA teteh sampai anak
biasa kaluhuran mau dicepeng umon-umonan bismillah niatkeun dina mana mudah-mudahan anjeun duaan sing diukur rahmat kali maghfirah ku Allah Subhanahu wa taala. Sekali deui endog teh simbol kasuburan. Istri dihandap suami di luhur sanes bade ngahinakeun nu janten istri tapi simbol bakti nu janten istri kan nu janten carogena. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkeun dina mana mudah-mudahan anjeun doa dipasihan kabarokahan. 1 2 3 cecek tenagaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipiwarang ditingali heula surat teh. Ditingali heula terus alhamdulillah. Atos cekap untuk pupusnya itu nanti sawios-wios aina simbol teteh sampean suami simbol bakti anjen kena jantan carogi. Bismillahirrahmanirrahim. Sok wasuh niatkan di mana niat ibadah sanes pada ngahinakeun sekali ini kena jantan istri tapi ibadah suami teh imam istri teh makmum. Mudah-mudahan suami hari irawan jantan imam anu soleh dan jantan makmum amin ya Allah ya Rabbal ngalih kaluhur teteh sumaga nah dicanda kak tahan yang sekedar 1 2 3 saur tah sok biasa kali kaluhur heula ayeuna urang ngalungkeun kendi. Nah, ieu ngalungkeun kendi teh ieu seueur silokana oge ieu teh. Jero silokana jeung pangartina luar biasa. Plus kasucian dina jantan istri, karo jantan suami. Niat ibadah dina hate mudah-mudahan jadi pangjuru doa aja cukup lantaran dina anjeun doaan dina kabina biduk rumah tangga mudah-mudahan sing dipasieun kabagja dunia saudara akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Diputar-putar siap, diputar-putar bismillah niatkeun dina mana? Siap. Tinggal kahandap bebeutkeun tong asa-asa 1 2 3 alhamdulillah tuh bebeus gagang nama alhamdulillah teh bebeus kuat laras kuat gagang nama pasti teh teteh tah eta silokana gagang teteh dina rumah tangga teh aya gagang aya awak nu janten gagang paranti pacepengna awak nu janten pamulihana siap tah toong teteh toong aya tukang kameramen Aya teh. mohon sawios rada rumeug ge tukang kameramen mah ditoong we lah laras saturun alhamdulillahirabbil alamin aturkeun nuhun kesun ka pakarsa sareng kadua panganten Ade Aa boleh Aa raka nanti panganten pamaget aya ibu oh iya siap Aa sumaga terima sampai rawuh di tempat mudah-mudahan jantan barokah urang sadayana jantan ibadah kage kadua keluarga Jambara boh nu ngiring nganterkeun boh nu ngiring nampi mudah-mudahan sing dijantan ibadah ka urang sadayana atur nuhun mudah-mudahan sadaya pangaruh masuk ka rerengan likum seni sanggar suci sumaga
bisa